barudak Sunda kiwari leuwih wanoh kana kasenian dengan tibatan kana kasenian tradisional Sunda. Kitu hasil panalungtikan Lembaga Kebudayaan Sunda sawawa Leksus sakumaha anu ditetelakeun ku Pupuhu Leksus Yayan Sopyan di Kampung Budaya Karawang Senin tanggal 22 Juni 2014. Numutkeun Yayan eta panalungtikan teh dilaksanakeun di wewengkon Kabupaten Karawang salila bulan Desember 2013 ari sampelna 400 siswa SMP anu dianggap bisa ngawakilan barudak Sunda nu aya di Kabupaten Karawang di antarana SMPN hiji Pelari.